Ya akang pokoknya mah abis yang diserahkan ayeuna keneh. Ada bongan sakit wae. Minta diserahkan. Oh emang gampang. Gampang tinggal daek. Awe mah iya, da cinta salaki mah Emang tak nara kudu diizinan. Allah tong aya toya. Kieu wae. Mau. Kan abdi serahkeun Oh mau. bongan taya kasenengan. Elis ulah luluasan naon ka kesalahan akan Salah kang. Tuh tingali istrina pawetna. Tuh tingali istrina pamimpin. Mas rencam imah agreng sawana ngaplak mobil Mercy penganyarna. tong disaruakeun atuh. Nya disaruakeun bisa. Paletnan gojina ge gede. Komo deui. Nya tuh akang teu bisa. Nya buka salaki. Sakit buktina. Raguan we atuh pada waktuna meureun. Sabar. Abar. Kan abdi rek balik talakna susulkeun wae. Memeh urang pepegatan akang re mere pepeling Teu butuh kang. desa kabeh pamimpin baleunghar loba keneh irup nu jalucur geus umum tong loba catur kaji sabulan mahikeun rasiko dapur Teu mahi akang itu mahikeun mahikeun cukupkeun cukupkeun tak Ayeuna budak budak belajarna online pulsa gampang. kuota gampang kuasa kuota mah orang mental engke nya akang kuy abdi kabulusan hayang gina teuing ye simbutan pan simbut digadekeun kumaha mun dikekepan najan urang hirup teu beunghar tiis ceuli herang-herang panon puji syukur ka pangeran mulus rahayu salamet dunia akhirat eta ngeureupkeun ku akang mah sing inget nih teu naon sangsara harta mah seneng batin kumaha teh lain kitu teuing Oi, abdi serahkeun moal bongan taya kasenengan. geus lalu luasan naon ka salahan akang Loba kang. Tuh tingali istrina paletna. Gusti Agung Tuh tingali istrina pamimpin. Mas rencam imah agreng sawana ngaplak mobil Mercy penganyarna. sangka geuning bopo majikan teh nya panasan saha nu ngararab atuh Panasan wajar we atuh ningali batur. lain dah di kitu ke mayang mah ulah kitu carana biasa-biasa we Ya kakak kumaha we kieu we. insyaallah keun ke naon Abdi rek balik ulah talakna susulkeun wae. memeh urang pepegatan akang re mere pepeling desa kabeh pamimpin baleunghar loba keneh irupna jalujur geus umum tong loba catur gaji sabulan rasi riko dapur Tadi gini jelas. itu cicing cicing geus naikeun cukupkeun sok itu lumayan dan asin bener tapi itu ya cukup udah ajar prihatin nama nya nang we iya naon Abdi kabulusan mitina teuing mitina euy
Pan simbuti gadeken kumaha mundi kekepan najan urang hirup teu beunghar tiis ceuli herang-herang panon muji syukur ka Pangeran mulus rahayu salamet dunia akhirat amin. Gitu atuh sing gitu prihatin memujikan teh lain yang balik keserahkeun naon moal pokona mah moal serahkeun geus cicing doakan di dieu